Lamun urang ku Allah dibere kabunga moal bunga teuing. Lamun urang dibere kasedih moal sedih teuing. Naon sababna? Sabab ceuk urang da datang poe akhir mah ieu karipu bakal eureun, kabunga oge ceuk urang mah gitu moal sampai ka lamun bunga teuing ya bakal tenang dina kaayaan ieu. Ngan lamun aya pertanyaan, lamun ditanya iraha datangna poe akhir, jawabanana para ulama teh beda-beda. Lamun ditanya iraha awalna poe akhir jeung iraha akhirna
mah poe akhir. Ari disebutkeun poe akhir teh cek urang mah poe akhir teh jadi moal aya penting deui poe salilana. Cek urang mah kahiji berpendapat awalna datangna poe akhir teh yakni timimiti dihudangkeun ti kubur. Eta cenah awalna teh. Hirup maut tak hirup deui tah ketika dihudangkeun ti kubur eta awal poe akhir. Jadi lamun mengikuti kana pendapat ulama ieu berarti kubur teh lain akhirat. Da awalna poe akhir teh ketika dibangkitkeun ti kubur. Tapi lain dunia deui. Mata sok aya ulama nu berpendapat alam kubur teh alam barzah. Naon alam barzah teh hahalang antara dunia jeung akhirat. Berarti mengikuti kana paham ulama ieu. Sabab jeung ulama nu kahiji ulama ahli sunnah wal jamaah. Jeung ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama ieu nu kahiji yakni awalna poe akhir teh ketika dibangkitkeun ti kubur. Kita mana eta mah berarti alam kubur teh lain akhirat tapi alam barzah. Halang antara dunia jeung akhirat. Tapi cek ulama nu kadua wa awalu ari awalna poe akhir teh wa awalul maut, yakni awalna poe akhir teh ketika urang maot. Awalna eta berarti lamun menurut paham ulama nu kadua berarti alam kubur teh geus termasuk alam akhirat. Da awalna poe akhir teh ketika urang maot. Urang hirup maot tah teh geus memasuki ka alam akhirat sabab awal poe akhir. Ya, matakan khalifah katilu Sayyidina Sayyidina Utsman bin Affan lamun kakuping Kangjeng Nabi nyaritakeun siksa neraka, Utsman bin Affan mah damang we, teu aya riuk-riuk sieun, teu aya riuk-riuk sedih, teu santai we. Tapi lamun ketika Kangjeng Nabi keur nyaritakeun siksa kubur, siksa kubur teh kieu-kieu keur Kangjeng Nabi, mangka langsung Sayyidina Utsman jeurik katingali rasa sieunna. Bedanya ari keur nyaritakeun neraka madamang, ari keur nyaritakeun kubur kunaon make rasa sieuna nepi ka aya. Ditaros ku para sahabat, punten Sayyidina Utsman, kunaon anjeun ketika Kangjeng nyaritakeun siksa neraka anjeun mah riuk-riuk. Teu aya rasa sieun siga dina wajah teu aya rasa sedih, tapi ketika nyaritakeun kubur kunaon anjeun make nangis atanapi aya rasa sieun. Jawab Sayyidina Utsman, sabab kubur teh awal akhirat. Berarti geus mangadinya ya diuna. Lamun dikubur salamet cek Sayyidina Utsman, mangkat ke akhirat engke oge salamet ka dituna. Lamun dikubur cilaka, nya beuki ditu ge beuki cilaka cek Sayyidina Utsman. Jadi teu perlu dibimbangkeun neraka mah ieu nasib urang kumaha parmetenan kumaha dikubur. Masya Allah, cek Sayyidina Utsman. Ya. Jadi lamun dikubur salamet, yang cek urang dibahagiakeun nya ka dituna ge beuki bahagia. Pan dikubur teh geuninganan, anu dibahagiakeun mah, luar biasa nepi ka dikubur teh disebutkeun teh taman surga. Tetap cek kamari geuninganannya, coba cek kamari dikubur teh aya disebutkeun taman surga. Jadi jelema nu dibahagiakeun mah diasukeun ka kubur teh dina kaayaan nya ngaran taman surga itu beunanya indah luar biasa. Nepi ka cek para sahabat, Kangjeng kumaha cenah abdi carana hayang ketika maot teh hayang dilebetkeun ka taman surga. Jadi ketika dikubur teh dina kaayaan indah luar biasa. Hayang dina kaayaan bahagia, hayang dicicingkeun teh di taman surga. Nya,
Raudhatul Jannah. Maka cek Kangjeng Nabi, lamun hayang anjeun hirup anawat ketika dikubur, hayang engke ditempatkeun kubur anjeun disepetikeun taman surga indah luar biasa. Wayahna anjeun ida marortum biryadil jannah, parpaku bila mana anjeun lempang ngaliwat di dunia atingali aya taman surga, maneh wayahna kudu nyilut diu di eta tempat. Oh cek para sahabat, wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Oh geuning di dunia ge aya taman surga, aya cek Kangjeng Nabi. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Naon atuh taman surga anu aya di dunia ayeuna ye? Jadi lamun urang teh hayang di bahagiakeun di kubur teh ayeuna kudu daek tiping di taman surga anu aya di dunia. Cek Kangjeng Nabi, taman surga nu aya di dunia teh majelis taklim. Eta cek Kangjeng Nabi, tempat pangaosan. Tak urang teh kitu jeung keur dina taman surga. Urang teh ayeuna teh ye. Ambilnya kieu deui. Jadi lamun urang sering talabul ilmi, sering cari dina majelis taklim, maka dikubur teh ditempatkeun dina taman surga. Ari ngaran cicing di taman lagi-lagi bakal diasupkeun. Sok urang cicing dina di halaman di lemah bunga cicing, ngesaminggu cicing yen aya mana naon cicing wae di dieu. Abdi mah cenah aya kalebet, hayu diasupkeun teh. Parunya mah ngesaminggu cicing wae di dinya. Diasupkeun dilatih di laung ge ka surga. Ari ngaran aya di emperan surga. Ya, tuh. Taman surga di dunia teh ya nih majlis tak. Wetole ninguan atuh urang sakitu we. Ya, harti teu harti nurutan teu nurutan diuk we. Cek urang. Salse saminggu 3 kali. Teu salse atuh sakali mah tina saminggu. He, ya, ulah sampai ka saminggu kelap labur. Ya, sabab eta ye barang cek Kangjeng Nabi ye gitu. Oh gitu, ya. Jadi hiji nu kudu diimankeun ku urang teh kudu percaya teh kana ayana poe akhir. Oge nu kudu urang kudu percaya kudu iman teh ayana kana pertanyaan di kubur. Sabab ketika urang maut geuningannya maut dikubur dengan balik dari mereka, maka ibunya datang malaikat munkar wa nakir. Bayangkeun kieu, para malaikat boga tugas masing-masing tapi saurang-saurang. Jibril nurunkeun wahyu saurang, nu niup song-song saurang, nya saurang-saurang kabeh. Tapi ketika pertanyaan di alam kubur ku Allah diberi 2 malaikat menanya. Berarti itu bangga itu pertanyaan. Nu kurang tugas nu lain masa urang-saurang. Tapi ketika tugas kita nanya jalma anu geus naon, marobuka wa nabiyuka kuduaan. Berarti bangga ieu. Nya malaikat munkar wa nakir. Munkar teh serem, nakir teh menyeramkan. Itulah kurang. Datang malaikat munkar, urang teh kudu percaya kana ayana pertanyaan eta. Lamun teu percaya, nah teu iman teh percaya. Datang munkar wa nakir, kicupna sapertikeun kilap, suarana melebihi gelap, bari mawa paluna beratna lamun diangkatkeun ku jelema sadunya moal apa? Tukang jawab pertanyaan ditengekeun kana sirah segede kieu. Wah, ngalalam manten. Bejadeun nya. Jebret, lep kata-kata nu sabaraha asta angkat deui. Leunna pun jebret geus ieu mah diangkat deui dijadikeun di sirah. Gebung deui terus nepi ka poe engke poe akhir nu engke. Masyaallah. Urang kudu percaya. Ya. Masyaallah. Nah, bakal ditanya umur kan warna. Ayat jalma anu ketika maut moal ditanya atana pi lolos dina pertanyaan munkar wa nakir, jawabanna aya. Urang yang ditanya di kubur atana pi alim. Aya mah urang teh mung ditanya lah. Ngeurah naon, ngeurah lolos urang. Ya. Lamun hayang
aya opat jalma anu moal ditanya ketika maut bakal lolos tina pertanyaan munkar wa nakir. Cek urang moal ditanya ya, lamun mau motor teu make STNK teu make helm teh sanajan aya polisi moal ditilang lolosnya gitu geuna abang urang. Aya nu kahiji bila mana jalma maut dina kaayaan can balik nya, cek urang mah leutik keneh lah umur 7 tahun, umur 5 tahun, umur 3 tahun budak leutik maut. Ketika maut teh di kuburna teh moal ditanya munkar wa nakir. Moal malahan eta budak teh bakal jadi ahli surga. Malahan lamun eta budak ku indung bapana diurus, dikurbanan, diekahan, dihaulkeun, ditahlilkeun, engke teh eta budak bakal nyalametkeun indung bapana. Cekekan itu budak nih salam budak teh. Leutik keneh wah kitu ulah. Ya. Malahan ge cenah dicaritakeun dina ijamah yakni budak anu maot leutik keneh can balik kurang lah nya, mangka ge teh di surga nanti di lawang surga teh caricing jadi joy malaikat ari maneh kunaon caricing di luar di lawang surga geus asup teh geus asup cek malaikat. Kumaha jawab eta budak, moal malaikat abdi moal asup salagi indung bapa abdi can asup ka surga. Oh cek malaikat cenah Gusti geuning kieu kumaha juga teangan cenah bapana di teangan teh pek indung bapana teh da meureunnan teradaek mingguan teradaek naon keur digejeg-gejeg ditanya dina amal hisab dina hisaban keur pahibut ditanya tingkah laku balik deui malaikat Gusti geuning aduh indung bapana ge udah di duniana meureunnan kumaha ieu mah ahli neraka kira ieu jeung bapana ge dibejakeun tah budakna eta budakna anu aya di lawang surga sing jernih cek eta budak Gusti abdi mah daripada abdi asup ka surga sorangan tanpa indung bapa abdi mah moal asup. Sedengkeun ahli surga teu meunang diasupkeun ka neraka. Lamun ahli neraka mah bisa asup ka surga lamun aya pangampuran Allah. Kumaha cek Allah geus malaikat eta jelma anu bapana nu keur dihisab teh cokot teh keun bae lah tong dihisab cokot teh langsung asup ka surga sabab permintaan anakna nu ahli surga. Tuh mata bila mana urang ku Allah diirodah gaduh putra alit keneh pupus urusan kurbanan nikahan lamun gaduh aduh urang teh boga budak maot tuh maotan ayeuna bae lah ulah gitu nya wah di mana deuk dirinya ulah. Aduh urang mah teu boga budak anu budak detik maot atuh ulah dirinya nya pot yang asup ka surga liang di jalan. Da hoba jalan teuing eta wae. Ari kudu mah budak mimia. Aduh cek urang hayang ieu ditanya teh. Tapi da urang geus kolot dinya balik di Kang ora da urang moal bisa. Lamun maot ayeuna ge da geus kolot beureum tetep bakal ditanya. Nu kadua nu moal ditanya di alam kubur kumun karwa nakir teh para nabi. Bisa teh urang jadi nabi? Moal. Aduh nu kadua ge geuning moal bisa ieu teh. Buah-buah urang mah ditanya buah urang teh. Nu kadua para nabi moal ditanya ketika mautna. Sabab jelas nya geus amanah para nabi. Ya, awal. Nu katilu nu moal ditanya teh yakni maot malam Jumat atanapi beurang Jumat. Mimitina di asar Kemis nepi ka maghrib Jumat. Maot dina eta waktu maka eta bakal salamet moal ditanya. Bumun karwa nakir. Man mata lailata Jumat au yama'u aminan min adabil qabri. Aminan salamet tina adab tina siksaan kubur lamun jelema maot poe Jumat jeung malam Jumat. Kumaha ieu jelema teh pan maksiatna ge. Sok maksiat katemuna ge tara ibadah. Nya maksiatna gato maot dina poe Jumat tetep bakal ditanya. Nya panginten lamun ku Allah da eta mah ari maot malam Jumat mah eta mah
Cek urang mah buruhan ti Allah, buah-buah eta jelema teh samemeng mautna ku Allah dibere kesempatan tobat. Tetapi urang kudu alus sangka, kudu husnudon. Ketika aya jelema maut poe Jumat jeung malaman Jumatnya cek urang wah ieu mah ahli surga kitu urang ada masalah. Cek urang nya daripada urang goreng sangka. Ngan lamun aya dulur urang maot dina poe Jumat malam Jumat tanya ku urang ka keluargana ieu teh pasti aya pagawean anu istimewa dipigawe ku eta jelema. Sabab cek Kanjeng Nabi majalma nu maot poe Jumat malam Jumat yakin cek Kanjeng Nabi bakal lolos tina pertanyaan munkar wa nakir. Tah ayeuna naon yeuh? Ayeuna maot sok urang aya. Lah aya mah we kumaha. Balik warna gantung sorangan wah ulai. Babari teh maot dina poe Jumat hese da ieu mah kumaha padol Allah. Urang mah bisa nentukeun Gusti abdi mah hayang maot da moal bisa tetep ieu mah kumaha kamurahan Allah pada Allah ditentukeun apa Allah. Hese kene ieu maot poe Jumat tidak urang teh apa. Aduh wah moal bisa ieu urang buat tetapi urang ditanya. Nu terakhir nu moal ditanya teh yakni jalma anu sok dawam unggal peuting maca surat naon? Surat Tabarok. Ieu mah bari ieu mah diusahakeun bisa. Nu kahiji maot keur leutik keneh moal bisa diusahakeun. Naon sabab urang geus kolot. Moal bisa balik di kana budak. Nu kadua hayang naon anu bakal salamet ditanya moal ditanya teh para nabi tetep urang moal bisa sabab nabi mah moal bisa dikasab. Moal bisa dikasab lamun wali mah bisa. Nu katilu maot poe Jumat pentingan Jumat tetep urang teu bisa nentukeun. Nu terakhir ieu mah gampang. Naon sababna? Sabab bisa dikasab, bisa diperjuangkeun. Jalma nu maca unggal penting surat Tabarok maka bakal salamet tina pertanyaan munkar wa nakir. Suratul Mulki tamanna'u adzabul qabri. Nya maca surat muluk atanapi surat Tabarok teh maca diamankeun bakal mencegah tina siksaan kubur. Penting ayeuna maca Tabarok ya lo. Malam Jumat Tabarok, pa isukna teh teu maot urang jag-jag keneh. Sabtu maca deui malam Sabtu. Poe Sabtu can maot keneh urang, aduh ieu hayang maot ya urang. Minggu maca deui Tabarok. Poe Minggu can maot keneh. Deka moal maca poe Senin. Aya teh maot poe Senin. Maka eta mah bakal ditanya ya tetep. Kumaha atuh unggal penting kudu maca. Aing didaguan maot pas malam Senin teh maca. Aya teh maot teh poe Senin. Maka eta mah tetep bakal ditanya marbuka wa nabiyuka wa maqiblatuka. Wa maqiblatuka mana kiblat anjeun? Ka'bah. Ditanya Ka'bah. Cek malaikat Ka'bah tadi naon ieu jelema ngaku kiblat teh ka anjeun. Ieu pernah teh jelema ka anjeun. Gusti teh omong beunghar geus disab temu haji tapi teurekeun ini bohong ieu jelema bakal kitu ge mah ditanya. Ya. Wa kitab panjenengan Quran. Tanya Quran. Ieu jelema teh ngaku cenah kitab teh ka anjeun. Ieu pernah teh panghiji jelema ieu cek Quran. Asa kakarek cenah Gusti ningali lagi. Naon kitu? Deui eta mah kakarek ningali cenah wajah lagi. Meureun judulnya eta mah baca Quran. Quran itu wauh. Bakal kitu terus. Ya wah gebugan. Ngan lamun hayang salamet sok atuh amalkeun maca surat Tabarok. Ajeuna urang ngarek subuh mangga rek beurang mangga nu penting sapoe sapenting maca sawang surat. Nya tahu tah. Da mau budak keneh kan mau bisa perjuang ngan ieu mah nu terakhir mah asal urang bener maca surat Tabarok. Lolos tina pertanyaan munkar wa nakir eta tah. Tapi tetap kurang ulah nepi ka sieun kumaha nya asal catatan anu tadi teh asal catatan jalma Islamnya anu maot malam Jumat kafir mah maot malam Jumat tetep teh bisa asal catatanna agamana Islam ya bakal selamat tamun maot bae Jumat tetapi pentingan Jumat
Ngan cek Kangjeng Nabi urang ulah bimbang ulah sieun teuing kumaha nya sabab maot teh cek sapalina cek sapali ulama maot nikmat. Nikmat maot teh. Naon sababna? Sabab ketika urang tos maot teh bakal papangih jeung Allah nikmat. Sebab urang mah bisa panggih jeung Allah lamun tanpa melalui maut. Tah, urang dongeng geura sapertikeun kieu aya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim teh pan diberi gelarna teh Habibur Rahman, kekasihna Allah. Nabi Ibrahim ketika rek dicabut nyawa ku Ijrail, datang Ijrail ka Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Oh, aja Ijrail bisa kitu nya batur. Jeung Ijrail teh ka ngawangkong. Oh. Rek naon cenah anjeun tadi cek Ibrahim? Oh, cenah aya kaula mah da ditubasna ge kita nyabut nyawa teu sapati-pati kaula datang ka anjeun tiwati aya kaula rek nyabut nyawa anjeun. Kumaha cek Nabi Ibrahim? Cek Nabi Ibrahim masalah nyabut nyawa gampang. Kumaha kitu? Asal jawab pertanyaan kaula lamun kajawab sok cabut nyawa kaula. Kumaha cek Ijrail pertanyaan? Pertanyaan kieu. Cek Nabi Ibrahim Ijrail apal teu kaula ku Allah diberi gelar Habibur Rahman, Habibullah, kekasihna Allah. Kumaha cek Ijrail apal anjeun teh kekasihna Allah? Apal lagi. Pertanyaan kedua. Aya teu lamun jelema mah aya teu jelema bogoh ka hiji awewe tapi eta jelema teh karek main hake awewe. Aya teu cenah. Tuh ingat tuh, si Buring bawa kabogo awewe. Omong bogoh kayak awe tapi si Buring hayang main kayak awewe. Cigana lieur-liurnya. Lieur. Tah kaula teh Habibullah, kekasihna Allah nya Allah rek main kaula. Cik Ibrahim. Coba sok jawab heula. Atuh deui Ijrail teh apa cenah kaula teh pernah masantren. Teu apa ada kaula mah ditugas lagi nyambut nyawa, unjukkanlah ka Gusti Ijrail. Jeung Ijrail Gusti geuning kekasih anjeun maka kitu. Gusti malangkung uning. Kumaha cek Gusti balik deui jawab tah pertanyaan. Datang deui balik di Ijrail langsung cek Ibrahim. Rek naon cenah anjeun kalian? Geus bisa ngajawab pertanyaan kaula? Cek Ijrail kaula masalah ngajawab pertanyaan anjeun gampang. Pertanyaan anjeun teh naon cenah tadi teh? Pertanyaan kaula cek Ibrahim yakni aya teu omong bogoh tapi rek maehan. Oh, cek Ijrail jawabanna gampangan sampe ngajawab rek maengan heula anjeun. Cek Ijrail. Kumaha pertanyaanna? Aya teu omong bogoh tapi mumpangi. Simkuring bogoh ya beja we. Omong bogoh tapi ketika panggil mu, omong bogoh tapi panggil mu. Aneh Pak. Kumaha cek Ijrail? Omong anjeun teh bogoh ka Allah tapi mana mumpangi Allah. Teu ka hati. Kumaha cek Ijrail? Wah, ini situ langsung cenah Ijrail cabut nyawa kaula. Naon sabab kaula hayang geura papangih jeung Allah. Tuh, jadi mawat teh bisa pangihkeun urang ka Allah. Sabab moal bisa pangih jeung Allah tanpa melalui maut. Ku Ibrahim eleh tangan angkat tangan siap cenah ari kitu melah cabut nyawa kaula. Itu asal mah. Oh, memang bener gitu. Aya teu jelema omong bogoh tapi hayang maehan. Atuh din aya lagi jelema lieur. Ngan diberi pertanyaan gitu mah omong bogoh tapi mumpangi. Lieur atuh. Jelema bogoh mah pasti hayang pangi. Dina geus pangihna ge mung papisah. Urang bogoh bogohan lin mulin papisah dina geus pangi hayang lila teu da naon. Jeung eta awe teu da naon da bogoh atuh. Nya hayang lila teh. Ulin jeung mehnana tah lamun cek Ijrail lamun anjeun bener bogoh ka Allah minnya anjeun make mumpangi jeung Allah. Waktu hayat kudu melalui maut. Mata ulah sieun teuing kana maut teh. Ngan urang mah nya teh sieunna aduh bisi ditangka urang ieu. Inen eta mah teu sabarokna. Ngan aya hadis Kangjeng Nabi anu diriwayatkeun ku Abdullah bin Umar. Abdullah teh putra Umar bin Khattab. Ieu Abdullah bin Umar teh hijrah ka Madinah teh ngalih ka Madinah teh umur 11 tahun. Ya, ngiring jeung lamana. Nyaketan Kangjeng Nabi, ngaos jeung Kangjeng Nabi. Ngan sanajan budak leutik tapi memperjuangkeun agama teh bener-bener.
nepi ka teu eureun-eureun ngaos jeung Kangjeng Nabi ti umur 11 tahun, nepi ka katalar hadisna teh 2640. Katalar hadisna budak-budak leutik kitu budak leutik. 2640 umur sabaraha? 11 tahun. Nepi ka dina hiji waktu aya perang Badar. Perang Badar. Anu perang Badar teh dimenangkeun ku Islam. Nya eleh kafir tentara na 1000, Islam 313. Tapi eleh kafir. Nya eleh perang Badar. Eta ketika aya perang Badar, Abdullah bin Umar tunjukkan ke Kanjeng Nabi, Kanjeng, abdi mah cenah hoyong ngiring perang. Kumaha cek Kanjeng, ari umur maneh sabaraha tahun? Umur abdi teh cenah 13 tahun. Wah ulah cenah. Teu kere maneh mah. Tapi juang nu kitu cek urang mah berjuang teh bener hayang perang. Urang mah kalau teu naik perang masih nyungku. Ieu budak leutik bener hayang perang. 13 tahun cenah ulah. Nya ulah cek Kanjeng ulah dulu 13 tahun mah. Nya sabab lamun can balik mah can balik. Nya teu meunang. Tuh teh ngiri. Datang deui aya perang Uhud. Perang Uhud mah eleh nya Islam. Naon sabab? Sabab aya hianat. Na riwayatna eleh. Tak ketika datang perang Uhud oge, unjukan deui Abdullah bin Umar. Anjeun abdi cenah ngiring perang ayeuna bergerak perang Uhud. Umurna sabaraha tahun? 14 tahun. Teu meunang kira-kira abdi teu meunang 14 tahun. Ulah urang juga hayang perang mah. Datanglah perang Honda. Unjukan deui Abdullah bin Umar, Gusti abdi mau hoyong ngiring perang. Sabaraha umur maneh? 15 tahun. Kumaha cek Kanjeng Nabi? Geus hirup ari geus 15 tahun. Mata dijieun patokan lalaki umur 15 tahun ciri balena teh lamun umur mah 15 tahun. Diperbolehkeun perang Honda. Pertama Abdullah bin Umar perang teh ngiringan perang Honda umur 15 tahun. Gagah luar biasa. Tahir hadis Kanjeng Nabi anu diriwayatkeun ku Abdullah bin Umar. Saur Kanjeng Nabi ieu, anal mu'mina idza wudi'a fil qabri yusahu alaihi fi qabrihi sabuna dir'an tulan. Lamun ieu jelema maot aya hiji jelema maot anu maotna nyana iman sinar Islam, cek urang mah beriman lah. Mangka tong geung di kuburna teh bakal dilegakeun yakni sabuna diroan. Cek urang malah sahasta teh cek parawuh teh 35 meter. Jadi 35 kali 35 meter. Panjang gede tuh. 20 meter lebar jeung panjang. Ajeuna geuningan kurang teu ka tempo kurang sedikit we rek maot ulama, rek maot jelema biasa ketika dibun sakitu we cenah. Atuh da muangkat tingali da beda alam. Ieu mah alam dunia jeung alam kubur. Tong alam dunia jeung alam kubur ieu. Alam nyata jeung alam mimpi beda. Aya jelema ieu manasep sare ieu, si beuring di dieu. Mang nasep teh ngagoler kerek. Ari pas sudah suri manasep teh. Tas sudah teh. Kunaon mang nasep pake seri-seri? Lain urang mah cenah bieu ulin jeung awewe kana motor. Cuma nasep. Keur naon keur sarena teh. Kumaha cek beuring? Ulin naon ngagoler pan tadi gini dia ngagoler. Tuh, beda antara alam mimpi jeung alam nyata beda, geus teu kanyahoan, Bang. Borok ieu alam dunia jeung alam kubur atuh. Hayang nyaho cenah geuning alam kubur teh kitu-kitu beres, gede kitu. Mana omong dilegaan. Omong ieu nu teh jelema soleh, tapi segede kitu cenah. Atuh da beda alam. Awasnya, borok alam dunia jeung alam kubur, urang jeung alam mimpi ayeuna, alam nyata jeung alam mimpi. Moal bisa nyahoan mimpi batu moal. Ya, jalan-jalan mana saya jalan-jalan ka Upaan, jeung awewe geulis. Padahal mah ngoler cek urang mah teu kanyahoan. Oh, lamun teu dibicara moal apa? Eta alam mimpi jeung alam moal kanyahoan. Tah jadi lamun jalma nu beriman maotna teh bakal dilegakeun di kuburna teh 35 kali 35 meter. Lega. Main bola. Malahanna tulan watan siru alaihi riyahina mana wa yustara bil hariri
malahan dikubur nanti sengit begitu kamu cenah kurang teh sengitnya tadi alam teh sengit malahan mah dituruban lagi cenah ku sutra paling kana ma'ahu syai'un minal Qur'an bila mana ieu jelema di dunia na boga amal sok resep maca Quran mangka kafaun murud mangka dikubur nanti bakal dipinuhan ku cahaya. Jadi kieu meureun lamun urang resep maca Quran di dunia ayeuna urang mah sok itu sok pokok urang geus beuring meureun sok anu dipikiran teh kumaha carana hidup bahagia teu dipikiran kumaha maot bahagia hayang nanti ayeuna bahagia teh hayang kumaha anak senang teh ayeuna teu dipikiran kumaha dikubur teh bahagia moal. Sedangkan lamun urang dikubur hayang caan luar biasa maka di dunia ayeuna teangan carana lobakeun maca Quran sapoe teh atuh sain teh sama mana aya di sisi Quran ain jadi aya di angin atuh sakitu atuh yang eta kudu mayem cenah urang mah tadi we tabarok hiji dikubur ngaracaang kadua dipertanya ku malaikat munkar manake moal teh tawe sarua Quran eta ge sok baca tabarok unggal penting atanapi unggal dinten. Oh, lamun kos Imam Syafi'i mah. Imam Syafi'i mah dina bulan puasa teh penting satamatan, beurang satamatan. Jadi sabulan puasa teh 60 kali tamat. Imam Syafi'i mah pan urang mah aduh, euy kamari ieu. Teu nepi kana surat naon. Tinggal ngintian-ting teu deui. Nah, nya masyaallah. Jalma anu loba anu boga amal maca Quran di dunia na dikubur bakal diangkeun. Malahan macana geuninganan cek ahli langit jelema anu sok maca Quran di imahna ku ahli langit teh katemona teh hurung kumaha urang nepo ka langit raang babentang tah di langit teh ku ahli langit kumaha apa naon di imahna sok dibacakeun Quran ai pas di tempo di langit teh aya 3 cenah bangunan teh maca eta hurung di tempo teh di luarna masjid ai imahna mah paroe ada masjid mana sok maca Quran, sok sholat, kemudian ayo lain ka mana? Para roeng cek malaikat ahli langit ya. Si hore sok dibacakeun Yasin di Quran teh di masjid bungkul tiluk meureunnya. Gitu nu lain mah poe. Ulah kitu kuduna katempo ku ahli langit. Barana kos bentang. Ku ahli langit teh naon cirina? Nu burung eta imah teh sok dibacakeun Al-Qur'an. Oh, ya. Kumaha lamun teu boga amal Quran fa illam yakun ju'ilalahu nurun mislu samsi imah teu boga bacaan Quran boga amalna teh bacaan lain maca sholawat istighfar tadi teh maca tasbih maca Quran mah teu boga ngan kitu maca manaki maca ratib maka eta ge bakal disenter seperti nyenterna matahari ka alam kubur teh caan. Ari tadi mah cang luar biasa eta ge cang-cang gini. Artina kieu meureun lamun urang magut dina maca Quran atuh ulah magut lamun teu bisa Quran geus teu macangan ulah. Naon anu bisa atuh. Lamun urang cek urang atuh hiji panon mesti katingali maca Quran mah aduh atuh naon katalan sholawat tariya atuh eta geder. Lamun magut dina Quran teh ulah magut geus teu ulah. Teangan amal nu lain nya aduh abdi masuk kurang lancar kana Quran teh ari kulhu mah bisa atuh da kulhu ge Quran baca maca kulhu di lubang surat teh sarua jeung maca Quran sata tamatan sok poho eta teh gitu. Oh mau maca sholawat masyaallah ala Muhammad reker macul nya bebas nya maca sholawat oh nya malahan kadituna mautna anu nyana iman sinar Islam dina kaayaan bahagia teh disarekeunana teh dikuburna teh sapertikeun sarekna jalmi anu panganten. Kumaha cenah panganten heuh kumaha baheula urang. Ya asa diketrokan mun meta teh jam subuh naon teh asa subuh kali bieu teh padahal gaweana teh jam 8. Asa bieu cenah jaregan. Banget pulang banget kusana banget ku nikmat. Jelema anu maot di zaman Nabi Adam, datang pembangkitan mah ceuk kumaha ceuk jelema soleh anu maot zaman Nabi Adam. Cenah maot teh asa dieu di kubur teh asa teu gila padahal zaman Nabi Adam maot teh. Ngan ku sabab ahli bahagia nepi ka ketika dibangkitkeun teh asa bieu cenah di gudang. Maot teh.
Tuh itu tamatak mudah-mudahan we urang sadayana ketika maut dina kaayaan salamat amin ya Allah ya Rabbal alamin. Paling utama hasil tina pingonan ayeuna teh usahakeun ngaoskeun surat Tabarok supaya selamat tina pertanyaan munkar wa nakir. Mudah-mudahan sim kuring termasuk urang sadayana dipasihan ku Allah kekuatan, dipasihan kesempatan bisa dawam ngaos, bisa dawam maca surat Tabarok sangkan urang ke di alam kubur disalamatkeun. Sedangkeun sausina Usman selamat di alam kubur maka oke bakal lebih selamat bahagia di alam kubur bakal lebih bahagia sabab barometer selamat jeung geuna kumaha di alam kubur cek Sayyidina Usman. Jadi urang kudu percaya karena ayana poe akhir, percaya karena ayana pertanyaan munkar wa nakir. Itu pangitannya kirang sareng langkung ngapunten disebutkeun wabili kirasan sim abdi lepat yakin kabodohan sim abdi upami alresna salah Allah taufiq Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.